Anu kadalapan nyaeta kudu make minyak seungit. Kunaon beut kudu make minyak seungit? Sabab eta teh salah sahiji senjata rahasia lalaki zaman ayeuna. Minyak seungit penting dipake ku lalaki sabab bisa ngaleungitkeun bau awak, nambah daya tarik ka awewe, ngabentuk identitas jeung ningkatkeun kapercayaan diri. Lamun awak maneh seungit, percaya diri oge bakal otomatis naek. Maneh bakal ngarasa leuwih kasep, tenang jeung pede ka awewe dina interaksi sosial. Inget coy, awewe biasana resep ka lalaki anu seungit, sabab seungit teh bisa mangaruhan suasana hatena. Meuli minyak seungit teu kudu nu mahal, anu penting mah maneh boga jeung seungitna cocok keur awak maneh. Anu kasalapan nyaeta kudu ngabersihan jenggot atawa kumis. Kunaon beut kudu ngabersihan jenggot atawa kumis? Sabab lalaki kasep teh henteu asal manjangkeun jenggot jeung kumis tanpa dirawat. Sanajan jenggot jeung kumis teh bisa nambah wibawa, tapi lamun teu dibersihan jeung teu dirapihkeun, nu aya mah malah ngaganggu penampilan jeung ngajadikeun maneh katempo sembrang. Jenggot jeung kumis anu kotor, acak-acakan, jeung bau teh bisa ngaleungitkeun daya tarik nu sabenerna.